sekaligus gitunya. Sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ke keluarga nabi, kepada sahabat nabi, para umatna, kepada sami-sami taat sareng tumutkan ajaran mentenang pemuda-muda tubuh kita orang sadaya. Para warga saya, singkuring rombongan grup seni dongcing mutiara Surya Putra. Nah, tapi ngebejang tepang dina ieu wengi dina raraga ngahibur. Murang kali hitangan, kurang kurang sadaya pemuda-muda bae ieu kali. Anu pada dihitan dinten tadi moga-moga sing damangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, terutama si dijantankeun jalmi anu saleh anu biasa ngapalikeun negeri berguna kanggo nusa bangsa palayan taat kana agama. Oke, simpulin sekaligus gitunya ngawakilan nu gaduh maksad gitu pun anak nyaeta Jang Kevin akan api Jang Rasadi siapun tanah bayi anu kasuhun terutama kata-kata anu caket tinang tos tina wangi ieu nyaros kagantengan nyaros kagaruahan di acara hiburan ieu teh mangrupikeun tawis tanyaan aga tawis kagede kanudankan putra sanes adigung adiguna luhur kita gede dunya gitunya. Ieu mah sekedar nembongkeun rasa kaduduh sareng rasa kanyaan kanggo jantan putra anu bada dihitan nyaeta dinten tadi. Oke, disuhunkeun dorong doa bae di para wargi kita tangi. Moga-moga keluarga yang rasadi moga-moga sing dijuhkeun milik rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, disehatkeun salalemina ku Allah Subhanahu wa taala. Para wargi sadaya piran kesepakatan kalau kana waktos bagi tos wengi teuing gitunya biasana urang jam 8 pada Isa pas gembrang-gembrung ayeuna menjadi kawitan bagi di paliwatan itu aya acara sholawatan siapun kana bae ka Ustaz di paliwatan mangatur udah nonton bagi karengse Bu di luhur banyak lain Pak. Kan begitu. Tilu. Cek kurang oge. Wah, Wes 5. Wes teh jadi make kayak misalnya kayak gitu kawin.
Pi